naon si Akang eueuh baliknya. Aing mah ngarep-ngarep di imah. Sibuk jasa kitunya si Akang gawena. Nepi ka teu inget balik. Kieu ya si Akang teu boga HP mah. Aya perlu ge harerese. Ah si Nyai, jigana kenangguan si Akang mah eta. Henteu balik-balik. Lagakeun lah going. Lagi nungguin Akang Ono ya. Lamun heueuh kunaon kitu? Akang-akang aing. Akang Ono, kenapa nggak pulang-pulang si Nyai, manggil namamu. Akang Ono. Ganeng siapa? Bah! Kurang ajar sia ngaledek ka aing sia. Asana si Nyai ngambek ieu mah. Duit nang gawe dicopet. Nasib. Kajen dah si Nyai ngambek ke. Kumaha lamun si Nyai beneran ngambeknya. Lah aing maning minjem bae kasih opah. Aono bagi kota. Aono, bila amat tara balik. Apa manangguan be? Atuh ngaranna ge gawe opah. Aono meuli oleh-oleh tuh jeung opah. Hei, aing poho opah, teu meuli. Lah, aon mah pelit. Tenang be opah, duit mah loba. Opah mah geus teu sabar aono yang nempo isina. Ulah opah, Emang kunaon aono? loba duitan. Aono, loba jasa kitu duitna. Aya be 2 beukeut mah opah. Hah? 2 beung kata aono. Oh, opah. Aono, geus sabeungkeut jeung si Nyai, geus sabeungkeut deui jeung opahnya. Kumaha nya? Ulah opah. Ih, aono mah pelit ka opah. Tenang be opah. Kege dibere kono. Awasnya aono lamun bohong ka opah. Oh, tapi injeban heula aono 500. Aono nak pinjem 500. Oh, engke diganti 1 juta. Benernya aono gantian 1 juta. Heh, geuleuh naon? Ya, aono 500. Awas ya gantian 1 jutanya. Oh, opah. Nunnya opah. Nu ka mana sih? Naon si opah? Aono kan tadi nginjem ke opah 500. Terus rek digantian 1 juta. Heuh. Eta sora si Akang jeung si Opah. Balik itunya si Akang. Iya, bener si Akang balik.
Nah jadi kia ono eta nu 500 bayarkeun heuleun ka opa. Engke ono boga hutang deui ka opa 500. Aing mah bingung siapa opa. Geus gak kadikeun be. Akang balik gawe lain duit dibikeun ka pamajikan, kalau dibikeun si opa. Nyai. Akang kunaon duit lain dibikeun ka nyai, kunaon dibikeun ka si opa? He Eka, ieu malah duit si Akang ono, duit aing. Heh opa, pugus eta duit si akang, aing ge tadi nempo si akang bikeun duit ka sia. Ieu mah duit aing nyai, lain duit si Akang ono. Malahan si Akang ono mah minjem duit ke aing 500 reki gantian 1 juta. Akang bener minjem duit ka si opa? Oh nyai. Kumaha si akang balik gawe minjem duit ka si opa? Duitnya leungit nyai. Tuh kan bener, ieu mah duit aing. Malahan si Akang mah mah boga hutang ka aing 500. Hutang naon si opa? Hutang si Akang sia, minjem 500 gantian 1 juta. Berarti sia boga hutang deui 500 ka aing. Si akang ngumpulkeun balik gawe lain mawa duit.